Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yasyruku qalbun suwarul akwan muntabi'atun. Kaifa kumaha yasyruku bisa moncorong naon kolbun hate suwarul akwani anu ari gambar pirang-pirang perkara anu aya ayil mukawanati tegesna pirang-pirang perkara anu aya minal adamiyina buktina pirang-pirang turunan Adam wa ghairihi sareng salianti adamiyin muntabi'atun eta anu narima kacap bimiraatihi dina hate anu saperti enteungna kolbun bi'tiqadihi kunekadkeunana kolbun annaha kana saestuna akwan taduru eta mere madarat akwan watan pa'u sareng mere manfaat akwan watat lu'u sareng ningali kolbun laha kana akwan pi husuli amrima dina hasilna perkara naon bae minal umuri tina pirang-pirang perkara wa ta'alukihi sareng cumantelna kolbun biha kana akwan am kaifa yarhalu ilallah am kaifa atawa kumaha bisa yarhalu berangkat ayasiru tegesna lempang kolbun ilallahi ka Allah wahwa bari ari kolbun mukabbalun eta anu ditalian ay muqayyadun tegesna anu ditalian bisyahwatihi ku pirang-pirang kahayang bisyahwatihi ku pirang-pirang kahayang nafsuna kolbun anapsaniyati anu bangsa nafsu wal muqayyadu sareng ari anu ditalian layum kenu eta tekongang hukam muqayyad naon asairu lempang am kaifa atawa kumaha yatma ngarepkeun murid ayadhula kana yen asub naon dalikal qalbu itu hate hadratallahi kapayunan Allah bi ayu syahida ku yen ningali ati bi ayu syahida ku yen ningali qalbun huka Allah wahwa bari ari kolbun lam yatatohar eta tesusuci kolbun min jinabati gofalatihi tina goplah anu saperti junubna kolbun ay min gofalatihi tegesna tina goplahna kolbun asyabihati anu disarupakeun bil jinabati kana junub fakulama yumna'u maka samangsa dicegah saha al junubu jalma nu junub min duhulihi tina asubna junub al masjida ka masjid kadalika nya kitu di yumtana'u dicegah sahaman jalma istawalat anu ngalindih alaihi ka'man naon al goplatu poho min duhuli hadrati rabbi tina asub kapayuneun Allah aya nu ngahartosan hadrata rabbi teh ka pangarsa Allah am kaifa yarju atawa kumaha ngarepkeun kolbun ayap hama kana yen maham kolbun daqaiqal asrori kana pirang-pirang lembutna pirang-pirang sir wahya sareng ari daqaiq al ulumu eta pirang-pirang ilmu ad-daqiqatu anu lembut alati anu taridu datang lati ala qulubil arifina kana pirang-pirang hate jalma-jalma makrifat jalmi-jalmi anu makrifat wahwa sareng ari kolbun lam yatub eta teu tobat kolbun min hapawatihi tina pirang-pirang kaluluputanna kolbun wahya sareng ari hapawat ma eta perkara yasduru anu bijil ma minhu tina kolbun minal ma'asi buktina pirang-pirang maksiat laan qasdin lain tina ngamaksud
Wa inna mata ajaba sareng pastina kaget saha al musanifu musanif mintalika tina itu yasruku qalbun 5 karena ya perkara pi anu tetep dina ma minal jam'i buktina kumpul bainal adadi di antara pirang-pirang lalawanan wahwa sareng ari jam'u bainal adad muhalun eta mustahil wahadil asya'u sareng ari ieu pirang-pirang perkara al madhkuratu anu dicarioskeun mutadhadatun eta anu berlawanan fa inna isyraqal qalbi maka saestu namun corongna hate binuril imani ku cahaya iman wal yakini sareng yakin mudodun eta anu berlawanan atanapi mudodun eta anu malawanan lidul mati kana popoek alati anu istawalat anu ngalindih lati alaihi kana qalbun birukuni ku condong ilal agiari kasalianti Allah wal akwani sareng pirang-pirang perkara anu aya wa timadihi sareng tatageunanana qalbun alaiha kana agiar wal masiro sareng saestuna leumpang ilallahi ta'ala biqati aqobatin nafsi ku ngambah pirang-pirang tanjakan nafsu mudodun eta anu malawanan lil i'tiqali kana karingkus fi habsil hawa dina ngabui na hawa nafsu wa syahawati sareng pirang-pirang kahayang waduhulu hadratillahi sareng ari asup kapayonan Allah al muqtadiyati anu ngamistikeun li taharatil qalbi kana bersihna hate wa nazahatihi sareng tegasna bersihna qalbun mudodun eta anu malawanan 5 kana perkara huwa anu ari qalbun alaihi eta tetep kana ma min jinabati ghafalati tegesna poho anu sapertikeun junub alati anu muqtadoha anu ari pamenta nalati al ibadu eta ngajauhkeun wapah mudaqo ikil asrori sareng ari ngarti kana pirang-pirang lembutna pirang-pirang sir al mustafadati anu di ala faidah minat taqwa tina taqwa mudodun eta anu malawanan lil isrori kana ngalanggengkeun alal maasi kana pirang-pirang maksiat wal hapawati sareng pirang-pirang kaluluputan wa ilahi sareng eta tetep kana al mustafadatu al isyaratu ari isyarah biqaulihi qadawan Allah taala wattaqullaha wa yu'allimukumullah wattaqu sareng kudu takwa ranjeun kabeh Allah ka Allah wa yu'allimu sareng bakal ngawurukan kum ka ranjeun kabeh saha Allahu Gusti Allah wa bima sareng ku perkara ruwiya anu diriwayatkeun ma fi ba'dil akhbari dina sapalihna pirang-pirang hadisna man amila bima ya'lamu wa rasahullahu ilma ma lam ya'lam man sajalmi amilanu beramal man bima kana perkara ya'lamu anu uninga man kana emma warasa tah ngawariskeun tabakal ngawariskeun Allah tabakal ngawariskeun hukam man sa Allah Gusti Allah ilma ma kana ilmuna perkara lam ya'lam anu teu acan uninga man kana emma Wakul wahidin sareng ari saban-saban sahiji min hadhil arbaati tina ieu anu opat sababun eta jadi sabab pima dina perkara badahu anu tetep ma dina sabadana kul wahid fantiba nguswaril akwani maka ari narima kacapna pirang-pirang gambar pirang-pirang makhluk fi miratil qalbi dina hate anu saperti euteung sababun eta ngajadikeun sabab fi taqabbulihi dina talianana kolbi atau dina karingkusna kolbun bisyahawati ku pirang-pirang kahayang watakabulu sareng ari katalian bihaku syahwat sababun eta jadi sabab fil goplati dina goplah dina poho wahya sareng ari goplah asababu eta jadi sabab pikuli hapwatin dina sadaya kaluluputan wal hapwatu sareng ari hapwah
kaluluputan sababun eta jadi sabab fi umil qalbi dina lolongna hate. Summa syara'a tuluy tumandang musannif rahimahullahu yatakalamu eta nyarios musannif ala syai'in kana hiji perkara minal ma'arifi tina pirang-pirang ma'rifat linastil muridi supaya tanginasna murid hatta yudrika sehingga yen manggihan murid dzalika kana syai' daukon halna perasaan patakalama tuluy nyarios murid alla wahdatil wujudi kana sahiji anu aya alati anu upridat dipencilkeun wahdah bitalipi ku karangan. Pakola teras ngadauh musannif